Hari ini kita akan bahas video yang kedua mengenai kekuatan supranatural orang Sunda. Video yang kedua ini lebih lucu, lebih unik, yaitu apa? Jangjawokan. Jangjawokan konon katanya merupakan lisan budaya orang Sunda. Dan jangjawokan ini memiliki spiritual ketika diucapkan, dan penyusunan katanya itu bikin lucu karena diucapkan dengan hikmat, dan penyusunan katanya itu unik lain daripada yang lain. Yuk kita lihat videonya nih. Asihan aing asihan si panah rasa dipanah mendang nyawana rempung pulusna rempag bayahna pegat rantunan angana sewe ratu komo rusuk sewe menak komo hayang upami sewe dewata mangka welas mangka asih ke badan awaki wah. Pupur aing si panyemur panyalin rupa aing si gadewata halus galitu nu mere baju sabda aing sabda dewata halus galitu nu mere baju mangka welas mangka asih wah sia asihan ngaran yo asihan usapkeun kana beungeutna baca wiridana lengleng buleneng 10.000 kali. Mohon mbak, ini langsung dipakai kan dia nya? Aku gak dipakai ayeuna goblok siapa dia mah maksudna. Kuma di pasihan asihan pangirut ame loba nu resep loba nu nyaah loba nu karunya masak oge teu dibumbuan mah hambar orang dibumbuan kuma sabari dibedak sabari dibaca nya pasang Jangjawokan di wedak ya. asihanan ame loba nu resep nya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asihan aing si rancang kundang di bawah lempang, dikandung di bawah nangtung, dicangklek di bawah nangklek, los kacai ngadon cerik, los kadarat ngadon mijangjang, balik deui nyampak rehe daya ageng nyampak keung, sing weula sing asih ka awak kaula. Oke. Kagarut, jalan Sumedang, nu buru teu bisa hudah. Angkan sabangsa sanyawa angan si itu pindah ke si ieu angan si ieu pindah ke si itu rek antep mengkaulas mangka asih kadira Tapi jangan salah ya, di balik semua ini ada tradisi dan nilai budaya yang tinggi. Dan biasanya jangjawokan ini diturunkan secara turun-temurun, nggak dikasih begitu aja. Nah, ya sudah nanti teh aku lagi bisa ya. Sudah naya hikmah bae ya Allah. Amin ya Allah. Nini Allah sayang buut kaburuan. Nini terpalongo dan kanjut kabuluan. Alhamdulillahirabbil alamin. Teh ya bikin karena keluargana ya. Tah dipandikeun kitu nya. Caina ieu ke tambahan deui hiji pin kana ember ke tambahan deui tina kolemnya. Kayak kulang alai daun ieu na ya nya jeung campuranna ya. Pakuriling pakulincar hoe beungkeutna mulilingan anjing bikang toel naonna buntutna tah kitunya amalkeun nya ade tong hilap ya atuh nuhun nya sami-sami abi ayeuna mah bade wangsul mohon mudah-mudahan cing dijabah tah kitu. Assalamualaikum anu hilap astagfirullahaladzim hilap kayak ku abi ditransfer siap awas transfer mau dijabah tuh kayaknya ngatuk insyaallah cing ieu mangga Pak Ngersa mangga Assalamualaikum salam. Anjing teh pertanyaan teh kieu anjing lieur asa rudep kana batok mah ge Alah gani nurana di kalai bumi kae aduh Lama Jadi jangjawokan itu konon katanya bukan sekedar ilmu gaib, tapi merupakan bentuk komunikasi antara manusia Sunda atau masyarakat Sunda dengan alam. zaman parawan wawuh jeung nu kasep anu ganteng tapi mah nate sok pisan teh ka mate ningali nate ku juru mata teh siga nu radang ayeuna teh kapisi teu nyahoeun emak meureunnan emak turunan uyut sapri nini sapri paranormal di awi mekar
Bismillahirrahmanirrahim. Pun sampun dulur papat kalima pancer asih trisi kandi rasa ti dewata mangka welas mangka asih jabang nasi anu sebutkeun ngaranna teh budak lalaki eta teh peuting kaciri berangkat tingali ku manehna ge manehna teh teu gilo edan teu edan ukur kagigiloan kaedanan ku diri kula kanu atuh samubarina moal teu ka tuturkeun eta cara ayeuna mah langsung nembak olak kuman kasihan deh lo. Kontol gede, tumbung gede, papanggi di jalan gede, belak-bak sedep, ta eta budak jampe nyambel mah pokona mangke bisa pelem. Jauh karena teh kagusti nama suci ulah kabiitan ulah percaya ka jelema musrik kalau percaya ke jelema amanya mah kalau percaya mah kagusti ngan syariatna panginten eta syariatna make jampe silegep teureub kumaha silegep teureub teh hilap deui mah silegep asyhadu sahadat Fatimah nur cahaya bari asep teh nganggo pupur bade oh gitu asyhadu sahadat Fatimah nur cahaya asihan si gentur geuning bajur nini asihan si leget teureub pul narah rapal sep nya hatur nuhun mak nya Mama pura-pura sare ya berek nanya anu non ngaran teh yang jawokan eta asihan anu paragi non ngaran teh mamah dandan baheula keur ngora itu bukan anu mangata lain anu lipstik cik mama kumaha pucuk cinta pucuk seureut pucuk cinta kadengikeun digulung dibuka-buka anjir terus buka di Jalmaria asih batur masih gabuta aing masih dewata sareng ngobanosi saringan ngobanu hayang bogo kaboro-boro nu hayang baheula-heula aduh mesti tapalkeun tah eta teh dipakena kumaha bari di lipstik gitu. Oh bari di lipstik cenah tuh asihan di mana di lembur mama Panjalu tuh di Panjalu di lembur mama cenah di saha teh di nini cenah tuh jadi ingatkeun tah nah kumaha pucuk sirih pucuk cinta digulung dibuka-buka dibuka di Jalmarea batur mah siga buta aing siga luna maya terus saririk lobanu asih saririk lobanu asih ucapan itu harus hikmat kayak gitu tapi kan lobanu asih saringkang lobanu nu hayang nu bogoh paboro-boro nu hayang paheula-heula tuh cek aing ge wani kakolot paheula sia edan teu jawokana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepala wargi sadaya. Nah, tadi dia kitunya sim kuring aya jang jawokah kitunya kanggo dipupur. Dipupur teh naon hartosna nya tadi dipupur teh dibedak kitunya janten mojang atana pinini urang kapungkur kitunya mojang-mojang Sunda satu acan kenal sareng skincare atana perawatan wajah nama kitunya tah kapungkur mah ngangge jang jawokah. Tah jang jawokah teh kieu cenahnya. Sekedap cenah kalebedakna. Pupur aing pupur panyambur penyangkir rupa nyalin rupa di dewata nyalin sari widadari nyak tarang lancah mentrangan nya halis katumirian nya irung kuung-kuungan di deuleu ti hareup sieup ditilik di gigir lenggih mangka ulang mangka asih kanu dipupur ditenjo ku saider kabeh gitu cenanya kapal wargi tah eta teh jeung jawokah kanggo dipupur kitu nya jeung jawokah ti mojang-mojang khususna ti urang Sunda. Ilmu gaib yang jauhkan Sunda ini mungkin terdengar sangat lucu ya. Tapi di balik kelucuannya ini ada sejarah panjang, identitas dan budaya warisan luhur masyarakat Sunda zaman dulu. Oke, terima kasih dan nonton video ini.